ngemplang di tanduran, kahuma ngalajarami, ulah renggang duduluran, dasarna silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Dina danget ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan sisindiran. Mudah-mudahan sadayana dipaparin kasehatan sinareng aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tinang tos sisindiran teh atos ditepangkeun ti kelas 3 SD sareng kelas 4 SD oge. Janten naon atuh ari sisindiran teh? Sisindiran nyaeta karya sastra wangun puisi anu diwangun ku cangkang sareng eusi. Biasana dina sisindiran teh aya pada sareng padalisan. Ari pada teh bait, ari padalisan teh nyaeta baris. Sareng biasana oge dina padalisan teh sok aya 8 elang. Contohna hayam ngapung ka sawah. Hayam ngapung ka sawah aya 7 engang. Janten engang teh naon? Engang nyaeta suku kata. Contoh sajana Japati lagrag ti para. Japati lagrag ti para aya 8 engang. Tujuan tina sisindiran nyaeta pikeun nepikeun eusi hate sareng eusi pikiran ka jalma sejena supaya teu togmoal tea, teu jejebren maksudna mah, teu kasinggung teuing. Tah, ari sisindiran teh aya sabaraha rupa atuh? Sisindiran aya 3 rupa. Aya paparikan, aya rarakitan, sareng aya wawangsalan. Paparikan mah biasana diwengku ku 4 padalisan. Polana teh AB. Contohna sawah ngemplang di tanduran, kahuma ngalajarami, ulah renggang duduluran, dasarna silaturahmi. Tah eta contoh tina paparikan. Cobi urang buktoskeun. Sawah ngemplang di tanduran. Sawah ngemplang di tanduran 8A. Kahuma ngalajarami. Kahuma ngalajarami 8I. Ulah renggang duduluran. Ulah renggang duduluran 8A. Dasarna silaturahmi. Dasarna silaturahmi. Tiap padalisana teh sami. Anu kahiji 8A, anu kadua 8I, anu katilu 8A, anu kaopat 8I. Tiap padalisana teh sami nya janten polana AB. Anu kadua nyaeta rarakitan. Cik baraya terang teu rakit sapertos kumaha. Rakit teh nyaeta alat transportasi. Biasana mah sok dianggomeun pas di walungan. Tah tina awi dijejer-jejer biasana teh kitu. Kunaon atuh disebat rarakitan? Disebat rarakitan teh kumargi tiap padalisana teh sok aya awalan anu sami. Contohna padalisan kahiji sami sareng padalisan katilu, padalisan kadua sami sareng padalisan kaopat, atanapi awalna teh sami sadayana. Contohna sok hayang nyaba ka Bandung, sok hayang nyaho najakna, sok hayang nanya nu pundung, sok hayang nyaho nyentakna. Cik kurang buktoskeun. Sok hayang nyaba ka Bandung, sok hayang awalana, sok hayang nyaho nanjakna, sok hayang deui, sok hayang nanya nu pundung, sok hayang deui nu kaopat, sok hayang nyaho nyentakna. Sami tiap padalisan awalana sok hayang, tungtungna sami oge nya.
Tah anu katilu nyaeta aya wawangsalan. Upami wawangsalan mah biasana mangrupa tatarucingan. Berarti upami tatarucingan mah kedah diwaler. Contona alat keur urang ngobrol ulah sok nganyerikeun hate. Tah ditingalina tina hate berarti tina pada lisan nu kadua nyaeta HP maksud nama. Contoh sajena kanggo pameget netepan meserna sanes ti warung cik kinten-kinten naon leres nyaeta sarung. Upami kieu naon kota nu usum hujan jadi jama ulah bangor kinten-kinten naonnya jawabana mangga waler di kolom komentar. Gitu baraya hapunten bilih seueur kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngihilap di like, di subscribe, sareng di share supados teu kakantu naon deui nya nu kusim kuring dibahas.